Ya hadiana ila kulli khair, ya dalan ala kulli khair, ya ahlal khair, ya khaliqal khair, wa ya ahlal khairat. Mulai di jero hati geus dunia, makhluk, pemajikan aja. Siji we Allah bakal ngira. Salat bakal ngira. Nikmat. Pasti jasa sama 100%. Pasti. Nah, lamun geus datang kadinya tak hiji waktu anu selalu jeung Allah, dunia teu milu, jabatan teu milu, keluarga teu milu, kahengan dunia teu milu, diri urang we jeung Allah sat lagat ibadah bakal nikmat. Zikir ge ngeunaheun lain zikir cara urang kuari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah lain ngagandengan batur nanaona batur geres aya nu gering iri huntuk kagandengan ibadah sih ibadah tapi kagandengan batur lain eta engke mah bakal da nikmat. Keduaan aja Allah. Illallah. Kebal teu kadenge sorana se. Nu kadenge. Ai. Ewe nu milu. Kuari urang nu mantak maca Quran teu geunaheun loba nu milu di jero hate urang. Zikir teu geunaheun loba nu milu di jero hate urang. Masyaallah kaganggu. Urang duduan jeung kabogoh urang bae ge nu mantak neangan nu poek bae eta teh habeh duaan bae. Di pos kamling ieu teh kaganggu urang ka ditu yuk ka belah ditu ayo. Da hadap jembatan bisa anu liwat ka ditu yuk. Tungtungna di kuburan. Di kuburan. Eta kunaon? Ku embung kajahoan ku sasa. Di jero di luhur kuburan los teu nganggap duaan di mana bae hayangna duaan bae embung kaganggu ku batur ulah aya nu milu ulah aya nu milu duaan bae bebas duaan mah deuk nu luhur nu ditoel deuk di handap deuk nu di tengah nu ditoel deuk nu mana ulah kanyahoan tuh urang ge jeung Allah ya dunia teu betah aing sebab kerduaan jeung Allah. Aya makhluk teu betah aing kerduaan jeung Allah. Nikmat ka jeung Allah. Tah. Lamun aya jelema geus bisa kos kitu, saha bae nu milu bakalna ka beulem ajul. Moal kuateun. Urang aing coba-coba lah cenah. Hayang nyaho nyana teh dianggap jelema luhur coba aing hayang milu jeung nyana sok sapoe teu kajawan 2 poe geus ulah ilu henteu neuk milu bae ulah ilu milu bae sakadele biasa bae kadele anu aslina moal kuat sebab naon salat eureun Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allah nyana itu iraha eureuna nyana mah keur nikmat ka Allah urang mah mikiran iraha eureuna tolol teh coba tolol teh cara keur iraha ka Allah tuh nah kuari keur carita hijab hijab teh halang ketika urang ka Allah kahalangan ku dunia gerak urang leungitkeun di jero hati urang set hijab ka hiji eueuh urang mulai maju truk berangkat di ka Allah kahijab ku makhluk aya bupatihan di hate aya gubernuran di hate aya presidenan di hate dan di hate aya lain tah buka hiceun set makhluk Allah 2 hijab bahala urang maju truk kuari aya nafsuan nafsu Icina nafsu jeung syahwat nafsu almaratu bisu.
piceun saya halang eta set maju urang tinggal izin setan ngahalangan setan ngagoda kieu diperangan ku urang ternyata setan bisa ku urang set halang terus urang maju oh ja ieu orenganan jeung Allah teh ketika disingkap-singkapkeun eta bakal kadeuleu ku urang singkapkeun dunia jorekna bakal kanyawan sebab urangna geus ngarasakeun nikmat jeung Allah makhluk jorekna kanyawan sebab urang geus nikmat ngarasakeun jeung Allah urang bisa nyaritakeun nafsu lantaran urang geus pernah nyingkapkeun nafsu eta bakal kanyawan setan nafsu eta atuh bakal kanyawan jelema kicep nage kanyawan lempang nage kanyawan make baju nage kanyawan ketika jelema make baju necis kemudian make sesengitan ieu teh kan kurang bisa dikanyahokeun nu mantapnya make baju necis berangkatna ti naon ieu masalahna nu mantapnya make sesengitan sakitu hebatna naon buuk nage teu meunang aya hiji-hiji acan anu ka dieu rapih bila perlu pakai tukang bas coba panglempengkeun gitu nu mantapnya na nyisiran sakitu rapihna sabab nyisiranana de ka mana nu mantapnya na make baju moda gitu sabab make baju eta de ka mana nu mantapnya na make sesengitan begitu dahsyat sabab make minyakna de ka mana encan kaartikeun kuari kieu ente eker make baju set kan make baju kemeja nu biasa di imah terus pakai samping nu biasa ke cerita samping aya babaturan titip Assalamualaikum ye jaem teh bana teh mesti kieu emang hayu urang berangkat ondangan kuari ke tungguan jero ganti baju ganti samping. Nah, sabab ganti baju, sabab ganti samping teh ya, geus kanyawan deuk kondangan. Kanyawan kan ku urang. Nah, ayo mulai. Oh, berarti ieu make baju jeung make sampingna teh ya karena kondangan. Tinggal be diganjar apa disiksa, wallahu alam. So kan? Tuh, ente isuk-isuk. Mandi. Teu sambarangan kan make baju. Make bajuna nu ieu ya nu mana nu coklat teh oh PNS berarti PNS kan berarti kan pakai bajuna teh disababan ku jabatan ya ada ka kantor kanyawan kan tina baju bae ge kanyawan naon sebabna aji pendi make bajuna jore lain karena Allah nu bagus kanyawan kan emang teu gablegeun nya nama kanyawan lain tasawuf lain kicep tasawuf lain kitu lain emang teka beli nu mahalnya nama kanyawan dek ku mahal bae ge ku ahli hakikat bakal kanyawan dek kakara pake bajuna doang kanyawan berangkatna sababna kumaha kanyawan sakicep dan teu kudu dibacak eta kakarat baju encan lempang lagi lain deh lempang lain deh lamun lempang rada cepet eta teh geus jelas bakal aya kauntungan cepet lempang nah saya lamun lempar da lambat ditelepon ge Assalamualaikum ayana le padi pancan datang ge emang ka mana ye urang ujang coba nganu lah gereti heula bae kanyawan eta teh boga hutang gede kanyawan gairah hidup tidak ada gairah hidup eueuh kanyawan tidak ngomong tidak lempang tidak kicep emang teh kanyawan jasa Masya Allah luga glegek jelema teh kanyawan sudah kanyawan make baju sebabna di deuleu sebab anu ngaberangkatkeun nya kitu teh naon sebab di deuleu sebabna pasti eta mau nyalahan Masya Allah naik motor kenceng batur nanya ge wajah wala kanyawan
kajen kuku mage boga janji jeung jahe di pengkolan. Oh, bener Pak. Siapa mana gairah amat kunaon sih kajawan kurang. Budak pemuda gairah. Gairah. Kamari masih seserian, tapi ku hari ku bawa nak sia itu non karang gairah amat. Payah bae cek nya. Pan sia kitu amat. Aing boga kabogoh. Aing rek dikawin ka ku aing di kabogoh aing geus teh geus menjalin cinta geus 3 tahun. Ih, pokona geus hidup semati. Kolot aing ngajodokeun aing teu menang teu. Ka anak Mang Mukmin nu di pengkolan teh nya jibrud. Nya hidung nya gede kolot aing si teh nyaho dedeleuan teu boga dedeleuan meureun pan aing sakieu kasep teh pan anaknya aing teh kunaon dikawinkeun ka nu jore aing mantap ku gairah hirup tah kajawan sabab tu gairahna teh deuk dikawinkeun ka nu teu bogo coba lamun sia pokona gairah mah teh lain deui emang aya naon ieu sia henteu aing aya nyawa aya naon sesuai nyawa aing ke melah coba lain deui sia bangana buringas ka sakadeulina lain deui aing boga kabogo aju kabogo aing emang aing teu pati bogo aju kolot aing ngajodokeun aing ka anak Mang Anu boh atuh teh mah nikelna ge 180 derajat jeung kabogo aing atuh aing daek ajeun mah aing bebeja we ka kabogo aing bukan aku tidak cinta tapi kehendak ayahku gombal si aja satala laki garombal jasa. Iya, padahal cintaku tidak akan pudar di dunia wal akhirah. Tapi karena orang tua, masya Allah, saya kira aku lebih cenderung kepada orang tua takut tidak dikasih takut tidak masuk surga. Saya kira sebab ada pepatah surga ada di telapak kaki. Dengan demikian mohon maaf. Tapi kan diriku sudah engkau renggut. Ini bagaimana ini pertanggungan jawabmu? Ini gimana ini? Pen, ini gimana Pen? Kita kan sudah 3 bulan. Siapa si Pepen goblok? Kalau urusan cinta mah gampang. Tapi ini gimana ini? Darah dagingmu. Aduh, udah. Kita ke dokter, kita gugurkan. Tah, gairah hirup teh kajawan. Sabab anu ngagairahkeunana. Sok. Nu mata kipu doli hujan-hujan ge berangkat bae diondang. Kajawan kan orang. Dongkrak anu mantak daek bae nya ka ditu naon? Udah begitu sia. Barangan bae. Nu mantap Pak Haji Pendi lamun diondang itu mamaca ka imah mana kame daek bae naon coba nu mantak daek karena juri atuh kajawan dek kemana bae lumpat kajawan sok aja hayu mantak ngahakekat ya ngahakekat lamun encan nyaho ulah sok hakekatan jadi hakekok mungkin jadi kangjeng atuh lamun nyana bisa ngagadakeun duit atuh di tahun make duit batur duit nyana bae ganda-gandakeun atuh kalau banting sedekahkeun kunaon make ngaganda-gandakeun duit batur miliaran eta deui anu nuturkeun aku goblok kuali hakikat habis kajawan ya cinta dunia kanyawan kira berangkat make pakaian tak naon berangkat nak kadinya naon kanyawan di berangkat mantak teu meunang kebenaran kudu berangkat lamun kebenaran kan teu jadi sebab lamun kebenaran mah teu aya azam teu aya niat teu jadi tadi dileukeun berangkat dongkrak anu mantak berangkat naon
jelema ibadah bae ka Allah teu balik-balik ka imah di masjid bae ulah pajar tasawuf berangkat teh heula ieu budak di masjid bae naon sih naon teliti heula tasbih diputer-puter illallah salah setik masyaallah salah setik masyaallah ya Allah orang kaget di mana dicarekan pae pamajikan masyaallah ginggiapeun ngaranna ginggiapeun lain tasawuf pelampiasan moal wusul maksudnya moal wusul bener salah mah dengan moal wusul atuh berangkatna kudu sadar ka Allah boga guru ke aya nu ngalempengkeun kanyahoan tuh mondok kan nganyawan mondok Waalaikumsalam ya. Mana ya, anu kula boga anak nyerahkeunlah ka kiai didikeun mudah-mudahan we jadi jelema nu saleh enggak sadaya-daya oh mangga mulus berarti mulus Waalaikumsalam kiai boga anak sebel jasa kula nang itu tilok digawe tilok naon kadana ngabantuan urang mah guys daripada hese ngondok we kurang bener mah bener ngan kurang jadi Waalaikumsalam naon boga anak opat kiai anu hiji mah alhamdulillah anu hiji insinyur otak nayaan anu hiji alhamdulillah sarjana anu hiji deui atuh usaha di imah ieu otakna kulon jasa kiai asana harapan ya hirup geus teh mah jang kiai bae ge sia lain dibere kos kitu tega pondok teh macam-macam. Waalaikumsalam. Naon? Nek masantrenkeun anak kiai. Nu mana lagi? Ieu. Oh. Emang eta sakola. Ah. Tas ditangkap polisi. Kasus naon tuh tangkap polisi. Ah, kiai kudu dibejakeun mah. Mimitina mah malingan anu kolot bae. Kabeladian nu tatangga. Ajo mabok malu. Geus lah teh mah dipaehan teh teu kodom ku sabado kiai bae. Lebih parah kan sama berangkat ke pesantren macam-macam aju kiai na atuh biasa baik kiai na mangan nyaho berangkat masing-masing teh kos kali itu sabab anu berangkat ke pondok kos itu sabab pakai baju eta sabab kos itu eta kajauhan tuh jadilah hakikat tek eta keur dibukakeun hijab hijab ke hiji makhluk piceun hijab kedua dunia piceun orang makin maju set ke hareup tilu nafsu piceun maju deh set setan oh wusul ilallah mal bisa dibarengan ku sasaha sanajan dibarengan ku urang secara zahir kebal-kebal menyanang ngaleng moal kuat kajian kumaha sebab cek Kangjeng Nabi lima Allah waktun la yasau fihi malakun